Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 15, jajaran panghandapna. Wa ansyadu jeung macakeun syairan kuring. Latashab kana lapad latashab. Latashab ulah ngareujeungan anjeun al kaslana ka jalma anu ngedul. Fi halatihi dina tingkahna ieu kaslan. Kam solihin mang pirang-pirang jalma anu soleh bipasadi akhoro kusabab ruksak babaturan anu sejen. Yapsudu ruksak itu si solih. Adwal balidi ari merambatna jalma anu belet ilal jalidi ka jalma anu calakan anu pinter. Sariatun eta anu gancang. Kal jamri bari teu beda sapertikeun ruhai. Yudou anu diteundeun ieu jamrun firromadi dina luhureun lawon gitu. Payuh madu tuluy we di pareuman itu romad atau itu jamrun. Wa qala jeung ngadausan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin kana lapad kullu mauludin. Kullu mauludin ari saban-saban anu dilahirkeun yuladu eta dilahirkeun itu kullu maulud ala fitratil islami natepan kana agama Islam. Illa in abawahu anging saestuna dua bapakna itu maulud yuhawidani eta ngayahudikeun itu abawahu hi ka itu kuli maulid. Wa yunassironi jeung nganasronikeun itu abawahu hi ka itu kulu maulid. Wa yumajjisani jeung ngamajusikeun itu abawahu hi ka itu kulu maulid. Al hadisa kudu nuruikeun anjeun kana eta hadis. Yuqalu dicaritakeun fil hikmati dina hikmah bil farisiyati bari ku make bahasa Persia. Ya robadbad he jalma anu goreng anu ngabogaan kalakuan goreng tarbuda zamaribad eta leuwih goreng tinimbang orai bedul. Bihaqi dzati bakillahi demi bersihna itu hak nazat Allah gitu. As-samadi anu dimaksud ku sakabeh makhluk. Ya robad he jalma anu goreng ardatar bakal nganepikeun itu kalakuan goreng sawa jahimin kana neraka jahanam. Ya roni ku he jalma anu ya roni ku he jalma ya roni ku he jalma kudu ngajadikeun babaturan anjeun. Kairona ya'bana imin tah bakal manggihan anjeun kana surga naim gitu. Ingkun talamun mabukti anjeun tabgi eta nyuprih anjeun al ilma kana ilmu min ahlihi ti ahlina ilmu aw syahidan atawa eta anu nyaksi yukhbiru anu nyaritakeun itu syahid an goibin tina ilmu anu gaib gitu. Fa tabir tah kudu nyeun contoh anjeun al ardo kana jagat. Fa tabir tah kudu nyeun contoh anjeun al ardo kana jagat bi asmaihim ku ngaran-ngaranna itu ardun. Wa tabir jeung kudu ngalap contoh anjeun as-sahiba ka babaturan bis sahibi ku babaturan itu sahib gitu. Pastun ari eta hiji pasal tetep ieu pasal teh fi ta'zimil ilmi dina masalah ngagungkeunana ilmu ahlihi jeung ahlina ilmu.
Ilam kudunya ho anjeun bi anna talibal ilmi kana yen saestuna jalma anu nyupri ilmu layana lu eta moal ngarawatan itu talibul ilmi al ilma kana ilmu walayan tapi ujeng moal ngalap manfaat itu talibul ilmi bihi kana itu ilmu illa bi ta'zimil ilmi angin ku ngagungkeunana ilmu wa ahlihi jeung ahlina ilmu wa ta'zimil ustadi jeung ngagungkeunana guru wa taukirihi tegas nama ngagungkeunana itu guru. Kila dicarios ke naon mawasola lapad mawasola moal nepi sahaman jalma wasola anu nepi ieu man illa bil hurmati angin ku rasa hormat wa masakoto jeung moal gugur ieu si man wa masakoto jeung moal gugur sahaman jalma sakoto anu gugur ieu si man illa bitarkil hurmati angin ku ninggalkeunana kahormatan gitu. Wakila jeung dicarioskeun watadimi jeung ku ninggalkeunana katadiman. Wakila jeung dicarioskeun al hurmatu ari hormat khairun eta leuwih alus mina taati tinimang taat. Ala taro nah teu ningali anjeun annal insana kana yen saestuna jalma layak furu eta henteu kupur ieu insan bil maksiati ku sabab maksiat wa inna ma yakfuru jeung pastina kupur ieu si insan bitarkil hormati ku sabab ninggalkeunana kahormatan. Ninggalkeun hormat wa min ta'zimil ilmi jeung eta tetep tina sapalihna ngagungkeun ilmu ta'zimul muallimi ari ngagungkeunana guru qala ngadawuh sa'aliyun kanjengna Sayyidina Ali karamallahu wajhah ana kana lapad ana ari kuring abduman eta abidna jalma alama anu mapatahan ieu man nikah kuring harpan kana sahurup wahidan anu sahiji insya alamun makarep ieu si iman ba'a kana ngajual itu si iman tah ngajual itu si iman wa insya'a jeung lamun mah karep itu si iman atako kana yen ngamerdekakeun itu si iman tah pek merdekakeun wa insya'a jeung lamun mah karep itu si iman istaroko kana yen ngajadikeun abid itu si iman tah jadikeun abid. Pokok ansyatu jeung nyatana macakeun syiiran atau macakeun lagu kuring fi zalika dina itu masalah takdim ka guru. Roa itu kana lapad roa itu ningali kuring ahakol haki kana pang bener-benerna hakol mualimi kalawan kana hakna mualim hakna guru itu wa au jabahu jeung kana pang wajib-wajibna itu hakku mualim hibdon dina ngaraksana ala kulli muslimin kasakabe jalma muslim laqad haqqo yakin nyatana geus hak gitu. Naon ayyuh dayen dihadiahan saha ilaihi itu si mualim karomatan kana kamuliaan li ta'limi harpin atawa laqad haqqo nyata yakin nyatana hak naon ayyuh dayen dihadiahan ilaihi ka itu si mualim karomatan karena ngamuliakeun li ta'limi harpin kana ngawurukeunana hiji harap wahidin anu saji naon tah dihadiahkeun naon alfu dirhamin 1000 dirham fa inna man saestuna jalma alama anu ngajarkeun ieu man ka anjeun harapan kana sahurup mimma tina perkara tahtaju anu mika butuh ieu tahtaju anu mika butuh anjeun ilahi kana itu umma fiddini dina masalah agama fahuwa ta'ari itu si man abu ka eta bapa anjeun fiddini dina masalah agama wa kana jeung bukta sa ustaduna guru urang sadayana asy-syaikhu al-imam Sadiduddin Asy-Syairazi yaqulu eta ngucap itu ustaduna qala kana lapad qala ngada usaha masyaikhuna guru-guru urang sadayana man aroda kana lapad man aroda man arisaning jalma aroda eta ngamaksud itu si man ayyakuna kana yen bukti saha ibnuhu budakna itu si iman aliman eta jadi jalma ngarti fayam bagi tah peryogi naon ayyuro yen ngaraksa itu si iman al ghuraba ka pirang-pirang anu asing minal fuqaha itu pirang-pirang ahli fikih wa yukrima jeung yen ngamulyakeun itu si iman hum ka itu ghuraba minal fuqaha wa yu'azzima jeung yen ngagungkeun itu si iman hum ka itu guroba wa yu'tiya jeung yen mere itu si iman hum ka itu guroba minal fuqaha syai'an kana saperkara
fa illam yakun tuluy lamun mate bukti saha ibnuhu budakna itu si iman aliman eta jadi jalma ngarti, yakunu tah bukti saha hafiduhu incuna itu si iman aliman eta jadi budak jadi jalma ngarti. Wa min tauqiril muallimi jeung eta tetep tina sapalihna ngagungkeunana guru alayam syia arien ulah leumpang itu si jalma amamahu di sahareupeunana itu muallim. Walaya jelisa jeung yen ulah diuk itu si jalma makanahu dina tempatna itu muallim. Walayab tadi jeung yen ulah walayab tadi ajeng yen ulah ngamimitian itu si jalma al kalama kana ngomong indahu disandingeunana muallim. Ila biidzni angin ku idzina muallim. Walayuk siro jeung yen ulah ngalobakeun itu si eman al kalama kana ngomong indahu disandingeunana itu muallim. Walayas ala jeung yen ulah nanya itu si iman syai'an kana saperkara inda malalatihi dina nalika bosenna itu muallim. Wa yuronya jeung yen ngaraksa itu si iman al waqta kana waktu. Walaya dukko jeung yen ulah ngetrok itu si iman al baba kana panto bal yasbiru balik tasobar wae itu si iman. Itu si iman tolibul ilmi teh nya. Hatta yahruja sehingga keluar itu si muallim. Falhasilu atau ari hasilna annahu eta yen saestuna kalakuan jeung tingkah yutlabu eta diperdih yutlabu eta diperdih itu si tolibul ilmi ridahu kana guruna kana ridona itu muallim ridona guru teh. Wayajtaniba jeung yen ngajauhan itu si tolibul ilmi atawa wayajtanibu jeung ngajauhan itu si tolibul ilmi suhtahu kana benduna itu muallim. Wayam tasilu jeung ngalakonan itu si tolibul ilmi amrohu kana parentahanna itu muallim. Fi ghairi maksiatillahi dina lian maksiat ka Allah. Wala ta'ata barita aya teu aya kataatan eta maujud lil makhluki ka makhluk fi maksiatil khaliqi dina ngamaksiatan ka Gusti Allah. Wa min tauqirihi jeung eta tetep tina sapalihna ngagungkeunana muallim ngagungkeun guru. Tauqiru auladihi ari ngagungkeun ka pirang-pirang budakna itu muallim atau ustad. Waman jeung ngamulyakeun jalma ya ta'ala ku anu cumantel ieu man bihi ka itu muallim. Wa kana jeung buktos saha ustaduna guru urang sadayana Syekhul Islami nyaeta guru Islam Burhanuddin Sohibul Hidayati anu ngagaduhan kitab Al-Hidayah. Yahki eta ngahikayatkeun itu ustaduna anna wahidan kana yen saestuna hiji jalma min kubari a'immati Bukhara ti pirang-pirang gegeden imam-imam Bukhari gitu. Kana eta bukti itu wahidan min kubari a'immah yajlisu eta calik itu wahid itu salah seorang jalma teh. Majlis sadarsi dina majlis pembelajaran gitu. Wa kana bari bukti itu wahid min kubari a'immati Bukhara teh yakumu eta sok tatih itu wahid fi khilalid darsi dina tengah-tengahna pembelajaran gitu. Ahyanan dina sakapeungan. Wasa'alu jeung nararoskeun jalma-jalma anhuti itu wahid. Wa yaqulu jeung ngucap itu wahid innabna ustadi kana lapad innabna ustadi saestuna anak guru kuring yal abu eta nuju ulin itu ibnu ustadi ma'as sibyani sarta pirang-pirang budak fisikati di jalan. Fa idza ra'aitu tuluy di mana-mana ningali kuring huka itu ibna ustadi teh akumu tahnang tungkuring lahu ka itu ibnun ta'ziman karena ngamulyakeun li ustadi ka guru kuring karena ngamulyakeun ka guru kuring gitu nya. Wal qadi al imam jeung ari qadi al imam Fahruddin nyaeta Imam Fahruddin al Arsabandi kana eta buktos itu qadi Imam Fahruddin teh Roisal aimati eta pemimpinna pirang-pirang imam bi Marwa di daerah Marwa.
Wakana bari bukti saat sultanu raja yahtarimu eta ngamulyakeun itu sultan huka itu qadil Imam Fahruddin teh ghayatal ihtirami kalawan antek-antek na ngamulyakeun. Wakana jeung bukti itu Imam Qadil Imam Fahruddin teh yaqulu eta ngucap itu Imam Qadil Imam Fahruddin teh innama yaqulu kana lapad innama wajadtu pastina manggihan kuring hadzal man soba kana ieu pangkat bihormatil ustazi ku sabab ngagungkeunana ku sabab ngahormat kanu jadi guru. Fa inni da saesuna kuring kuntu eta bukti kuring akhdimu eta sok ngahidmah kuring ustazi ka guru kuring al-qadi al-imam Aba Yazid ad-Dabusi nyaeta Imam al-qadi al-imam Aba Yazid ad-Dabusi. Wa kuntu bari bukti kuring akhdimu eta sok ngahidmah kuring huka itu ustazi wa atbahu jeung masak kuring ta'amahu kana katuanganana itu ustazi wala akulu jeung teu ngadahar kuring min hutina itu ta'am. Wasyaihu jeung ari guru al-imamu anu janten Imam al-ajal Syamsul A'immah al-Halwani qad kana eta buktos eta nyatana buktos itu Imam Imam Syekh al-Imam al-ajal Syamsul A'immah al-Halwani teh kharaja eta kaluar itu imam min Bukhari ti negara Bukhari wasakana jeung cicing itu imam fi ba'dil qura di sapalihna kampung ayaman dina pirang-pirang poe bihadisatin ku sabab perkara anyar-anyaran waqaat anu tumiba ya hadisah lahu ka itu imam wa qad zarat jeung nyatana ngaziarahan huka itu imam teh nya saha talamizu pirang-pirang guruna itu imam teh ghairu syaihil imam kecuali asy-syekh al-imam al-qadi Abu Bakar Az-Zarnaji nah, kecuali imam eta pakola teras we ngadau itu imam Aba Yazid ya lahu ka itu Imam Qadi Abu Bakar Az-Zarnaji teh hina lakia dina mangsa nepungan itu Imam Aba Yazid teh nya huka itu Imam Abu Bakar Az-Zarnaji limada kana lapar limada lantaran naon lam tazur teu ngaziarahan anjeun ka kuring pakola teras ngadau itu Imam Abu Bakar Az-Zarnaji kuntu kana lapad kuntu bukti kuring masygulan eta anu sibuk bi khidmatil walidati bi khidmati ku hidmah kuring al walidata ka anu jadi indung atau ka anu jadi kolot gitu nya pakola ngadau itu Aba Yazid ya Imam Aba Yazid ya nya turzaku kana lapad turzaku dirizkian anjeun al umroh kana umur wala turzaku jeung teu dirizkian anjeun rauna qadarsi kana alusna pangurukan wa kana jeung buktos itu Imam Abu Bakar Az-Zarnaji kadalika etanya kitu fa innahu da saesuna itu Imam Abu Bakar Az-Zarnaji teh kana eta bukti itu Imam Abu Bakar Az-Zarnaji yaskunu eta cicing itu Imam Abu Bakar Az-Zarnaji pako fi aksari auqatihi dina pirang-pirang dina kalolobaan pirang-pirang waktuna itu Abu Bakar Az-Zarnaji teh fil qura di kampung walam yam tadim bari henteu nyusun lahu ka itu Imam Abu Bakar Az-Zarnaji teh ya naon adar supangurukan pangajaran gitu. Paman atu ari sahaning jalma ta'adza eta nyeri ieu man tawa ta'adza eta ngarasa nyeri min hutila ti itu si man saha ustaduhu guruna itu si man yuhramu tah diharamkeun naon barokatul ilmi barokah ilmu
walayan tapi jeung moal ngalap manfaat itu si man bihi kana itu ilmu illa qalilan angin kana anu saeutik. Inna mu'alima saestuna guru wa tabiba jeung dokter kilahuma eta ari saban-saban sahijina di itu mu'alim jeung tabib layan sihani eta moal nganasehatan itu mu'alim jeung tabib idahuma di mana-mana itu tabib jeung mu'alim lam yukroma eta henteu dimuliakeun gitu. Pasbir atuh kudu sabar anjeun lida ika kana panyakit anjeun in jafauta lamun mah bedegong anjeun tabibah ka dokterna itu daik karena dokterna itu penyakit wakna jeung kudu wayahna anjeun bijahlika ku kabodohan anjeun in jafauta lamun mah bedegong anjeun mualiman ka guru wa hukia jeung dihikayatkeun naon annal khalifata yen saestuna khalifah Harun ar-Rasyid ba'asa eta ngutus itu khalifah ibnahu ka putrana ilal usmu'i ka imam usmu'i liyu'allima karena supaya ngawurukan itu imam usmu'i huka itu ibnahu teh al ilma kana ilmu wal adaba jeung kana adab paroat raswe ningali itu imam itu khalifah Harun ar-Rasyid ya huka itu imam usmu'i yauman dina hiji poe yatawaddau bari nuju wudu itu imam usmu'i wayagsilu jeung ngawasuh itu imam usmu'i rijlahu kana sampean itu imam usmu'i wabnul khalifata bari ari putrana khalifah ya subuh eta ngocorkeun itu ibnul khalifah ama kana cai ala rijlihi kana sampeanana itu imam usmu'i fa'ataba terus we nyeuselan sa al khalifatu khalifah al usmu'i ka imam usmu'i bidzalika dina itu tingkah Pakola teras ngadawuh itu khalifah innama ba'astu pakana lapar innama ba'astu pastina ngutus kuring huka itu ibnu ilaika ka anjeun litu alima karena supaya ngawurukan anjeun huka itu ibnun watu adiba jeung karena supaya didik adab anjeun huka itu ibnun palimadza tah kulantaran naon lam ta'mur henteu marentah anjeun huka itu ibnun bi ayya subba kana yen ngocorkeun itu ibnun ama kana cai bi ihdayadaihi ku salah sahiji dua pandanganna itu ibnu teh itu putra khalifah teh wayagsilu jeung naon ngocorkeun gitu itu ibnu amakana cai bi hidayadaihi ku salah sahiji panangan duana itu ibnun wayagsilu jeung ngawasuh wayagsila jeung yen ngawasuh itu ibnun bil ukhra ku anu hiji deui rijlaka kana sampean anjeun wa min ta'zimil ilmi jeung eta tetep tina sapaehna ngagungkeun ilmu ta'zimul kitabi ari ngagungkeun anak kitab ayam bagi atuh priyogi li talibil ilmi pikeun jalma anu nyuprih ilmu naon alaya khudayan ulah nyokot itu talibul ilmi alkitaba kana kitab illa bi taharatin angin ku make susuci wa ukia jeung dihikayatkeun ani syaihi bari katampi ti hiji syekh al imam Syamsul A'immah al Halwani nyaeta imam Syamsul A'immah al Halwani naon annawin saya sunah kalakuan jeung tingkah qala eta ngucap itu syekh imam Syamsul A'immah teh innama niatu kana lapar innama niatu pastina ngarawatan kuring hadal ilma kana ya ilmu bitadimi ku sabab ngagungkeun pa ini dasa esuna kuring ma akhadtu eta tara nyokot kuring al kagida kana kertas ila bitaharati angin ku susuci wa inna syaikha jeung saesuna hiji syekh al imam Syamsul A'immah as-Sarkhosi kana eta buktos itu imam Syamsul A'immah as-Sarkhosi teh mabetunan eta anu nyeri
patuangan nyeri beteung. Wakana bari bukti itu Syekh Imam As-Sarkhosi ya yukarriru eta ngabulak-balik itu Syekh fi lailatin dina hiji peuting patawa doa tras wudu itu Syekh fitil kalayati dina itu peuting sab'a asyarata kalawan 17 naunana marrotin balikanana gitu. Li'annahu lantaran saya sunah itu Imam Syamsul A'immah ya. Karena eta bukti itu Imam As-Sarkhosi ya. Layu kariru eta tara ngabulak-balik pelajaran itu Imam Sarkhosi ya. Illa bitoharoti angin khusus suci. Hadza ari ieu li annal ilma eta tetep kulantaran yen saestuna ilmu nurun eta teh cahaya. Wal wudu abari yen saestuna wudu nurun eta cahaya di payazdadu tuluy we tambah-tambah naon nurul ilmi atau atuh tambah-tambah naon nurul ilmi cahaya ilmu bihi ku sabab itu wudu wa minat tadimi jeung eta tetep tina sapalihna ngagungkeun al wajibi anu wajib alla yamudda arien ulah nyang hareup lain nyang hareup nyang hunyarkeun alaya muda arian ulah nyang hunyarkeun itu si tolibul ilmi teh ya ari jelakana suku ilal kitabi kana kitab waya doa jeung yen dan itu si tolibul ilmi kutubat tafsiri kana pirang-pirang kitab tafsir fauqas sairil kutubi dina saluhureun sakakarina pirang-pirang kitab ta'ziman karena ngagungkeun walaya doa jeung yen ulah dan itu si tolibul ilmi alal kitabi luhureun kitab syai'an kana saperkara oge ahoro anu sejen. Wakana jeung bukti saha ustaduna guru urang sadayana Burhanuddin yuhki eta ngahikayatkeun itu ustaduna anis syaihi bari katampi ti hiji syekh minal masyaihi ti hiji jalma ti pirang-pirang guruna anna faqihan kana yen saestuna hiji jalma faqih kana eta bukti itu faqih wa doa eta nyimpen itu faqih almih barota kana mangsi wadah mangsi itu mihbarot wadah mangsi ala kitabi nyimpen luhur ala kitabi luhureun kitab pakola tarasu ngadawuh itu saha itu syekhnya lahu ka itu faqih teh bil parisati bari tetep ku make bahasa Persia burnian bi kana lapat burnian bi moal manfaat ilmu anjeun gitu burnian bi moal manfaat ilmu anjeun gitu. Wakana jeung bukti sa ustaduna guru orang sadayana al qadi al ajal fakhrul islam al ma'ruf bi qadi khoniku al ma'ruf anu dikenal bi qadi khoniku nami qadi khon yaqulu eta bukti itu ustaduna ilam yurid kana lapan ilam yurid lamun manga maksud itu si tolibul ilmi bidzalika ku itu nundeun mangsi nundeun wadah mangsi wad ulmih baroh teh ya teu ngamaksud al istihpapa kana ngenteng-ngenteng fala basa tah teu aya naon-naon eta maujud bidzalika ku sabab itu nundeun wadah mangsi luhureun kitab wal aula jeung ari anu leuwih utamana ayah tariza eta yen ngaraksa itu si tolibul ilmi anhu tina itu nundeun mangsi nundeun wadah mangsi gitu. Wa minata timi jeung eta tetep tina sapalihna ngagungkeun ilmu ayu jawida arian ngaluskeun itu si tolibul ilmi kitab batal kitabi kana tulisan kitab wala yuqarmito jeung yen ulah ngaleutikeun tulisan itu si tolibul ilmi wayat ruka jeung yen ninggalkeun itu si tolibul ilmi al hasyata kana nulisan sisi allati anu yuqarmitu anu leutik itu tulisan gitu ya fiha dina itu hasyah gitu. Tayuqarm itu anu ngaleutikeun gitu ngaleutikeun tulisan itu si tolibul ilmi fiha dina itu hasyah illa inda dororoti angin dina nalika madorot waroa jeung berpendapat waroa jeung ningali saha Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah katiban ka hiji jalma tukang nulis yuqarm itu
anu ngaleutikeun tulisan itu katib fil kitabati dina tulisanana. Pakola terasu ngadaw itu Abu Hanifah la tuqormit kana lapad la tuqormit ulah ngaleutikeun tulisan anjeun khotoka kana tulisan anjeun li anna kalantaran yang saestuna anjeun in ishta lamun mah hirup anjeun tandam tah bakal nalangsa anjeun menyesal gitu. Wa in mutta jeung lamun mah maot anjeun tustam tah bakal dicarekan anjeun. Tulisanna leutik teuing sabeurang cek anu maca teh. Yani ngamaksud itu Imam Abu Hanifah idza syikhta di mana-mana kolot anjeun wadoi pajeng lemah anjeun wadoi pajeng lemah naon basaruka paningali anjeun nadim tah bakal nalangsa anjeun ala zalika pilih kana itu pagawean naon ngaleutikeun tulisan teh. Oke ajeng dihikayatkan anis syaihi bari katampi ti hiji guru al imami Muhammad Mujiddin As-Sarhaqi rahimahullahu annahu kana yang saestuna itu syekh imam teh qala eta ngadaw itu syekh imam ma qormatna nadimna kana lapad ma qormatna nadimna ma ari perkara qormatna anu ngaleutikeun tulisan urang sararea nadimna tah nalangsa urang sararea. Wama jeung ari perkara intakhobna anu milih-milih urang sadayana nadimna tah nalangsa abdi. Wama abdi sadaya. Wama jeung ari perkara lam tuqabil anu henteu lam nuqabil anu henteu ngabanding-banding urang sararea. Teu ngabanding-banding kana kitab sejen gitu. Nadimna tah nalangsa urang sararea. Yang bagi jeung peryogi di naon aya kunayan bukti naon taktingul kitabi potongan anak kitab murabbaan eta anu persegi pa inna udah saestuna itu murabba taktingu Abi Hanifah eta potonganana Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala wa huwa bari ari itu murabba teh aisaru eta leuwih gampang ila rabi kana diangkat wal wadi jeung kana diteundeun wal mutalaati jeung kana dimutalaah. Wayang bagi jeung yen bukti naon wayang bagi jeung yen peryogi naon alaya kunayen tebukti itu yen tebukti pil kitabi eta tetep dina kitab naon syai'un saperkara minal hamroti tina warna beureum. Paina ada saesuna itu hamroh warna beureum teh soni ul falasifati eta pagaweanana ahli filsafat. La soni us salafi lain pagaweanana ulama salaf. Wa min masyayikhina jeung eta tetep ti sapalihna pirang-pirang guru urang sadayana man ari aya jalma kariha anu mikangewa itu man istimal markabi kana makena mangsi al ahmari anu beureum. Wa min ta'zimil ilmi jeung eta tetep tina sapalihna atawa mikangewa teh makruh bisa dinya. Wa min ta'zimil ilmi jeung tetep tina sapalihna ngagungkeunana ilmu ta'zimus syurakai ari ngagungkeunana babaturan silih ngagungkeun silih ngahormat kitu nya. Wa man jeung ngagungkeunana jalma ya ta'alamu anu ngaji itu si tolibul ilmi minhu itu si man. Wa tamalluku jeung ramah itu si tolibul ilmi wa tamalluku madmun ya minhu itu si man. Watamaluku bari ari ramah ngarayu gitu tamaluk teh ngarayu atau ngarayu lah gitu cari muka mazmumun eta teh anu dicacat ila fi talabil ilmi angin dina nyupri ilmu paina udah saestuna kalakuan jeung tingkah yan bagi eta peryogi naon aya tamalako yen ngarayu mencari muka itu si tolibul ilmi li ustadihi kaguruna itu si tolibul ilmi wa syurokai jeung kababaturanana itu tolibul ilmi elatna naon liastafida karena supaya ngalapa edah itu si tolibul ilmi minhum ti itu ustad jeung syuroka wayang bagi jeung peryogi li tolibil ilmi pikeun jalma anu nyupri ilmu naon aya stami ayen ngadengekeun itu si tolibul ilmi al ilma kana ilmu wal hikmata jeung kana hikmah bitadimi kalawan ku ngagungkeun wal hurmati jeung ku ngahormat. Wa in sami asok sanajan ngadenge itu si tolibul ilmi masalatan kana hiji masalah wahidatan anu sahiji wa kalimatan jeung kana kalimah wahidatan anu sahiji alfa marotin kalawan 1000 balikan
Kila dicarioskeun naon man lapad man ari sahaning jalma lam yakun eta henteu bukti naon ta'zimuhu ta'zimna itu si man ba'da alfi marotin dina sabada 1000 balik ka ta'zimihi eta seperti ngagungkeunana itu si man fi awali marotin dina kawitanana balikan falaisa tah lain itu si man bi ahli ilmi eta ahli ilmu yang bagi jeung peryogi li talibi ilmi pikeun jalma anu nyupri ilmu naon alayah taroyen ulah milih itu si talibul ilmi nawa ilmin kana warnaan ilmu binafsihi ku dirina itu si talibul ilmi itu bal yufawidu balik ta masrahkeun itu si talibul ilmi amrohu kana urusana itu si talibul ilmi masrahkeun ka saha ilal ustadi ka guru fa inna ustada da saestuna guru qad hasala eta nyatana hasil lahu ka itu ustad naon atajarubu percobaan fidzalika dina itu naul ilmi itu ya wa urfin wa aropa barinya ho itu ustad gitu makana perkara yang bagi anu pantes ieu mah likuli ahadin ka saban-saban sahiji wa majeng kana perkara yaliku anu layak ieu mah bi tabiatihi kana watakna itu kuli ahad watakna saban-saban sahiji muridna gitu wa kana jeung bukti sa syaihu al imamu syekh imam al ajal al ustad syekhul islam burhanul haqqi awaddini rahimahullahu taala yaqulu eta ngucap itu syekh imam karena kenapa karena bukti saha talabatul ilmi jalma anu nyupri ilmu fi zamanil awali dina zaman anu awal yufawiduna eta masrahkeun itu talabatul ilmi umurhum kana urusanna itu talabatul ilmi talabah jamatina talibnya masrahkeun ka saha masrahkeun dina naon masrahkeun fi ta'lumi dina masalah ngaji masrahkeun ka saha ila ustadihim ka guruna itu talabatul ilmi wa kanu jeung bukti itu talabatul ilmi yasiluna eta narepi itu talabatul ilmi ila maksudihim kana pamaksudana itu talabatul ilmi wa muradahum jeung kana anu dimaksudna ku itu talabatul ilmi wal ana jeung ari waktu ayeuna yakhtaruna eta marilih itu talabatul ilmi bi anfusihim ku diri-dirina itu talabatul ilmi layah sulu henteu hasil naon maksuduhum pamaksudanna itu talabatul ilmi minal ilmi tina buktina ilmu wal fikih jeung fikih wa kana jeung bukti yuhka kalakuan jeung tingkah yuhka eta dihikayatkeun wakana jeung bukti kalakuan jeung tingkah yuhka eta dihikayatkeun naon anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari yang saestuna Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari Imam Bukhari etanya rahimahullahu taala kana eta bukti itu Imam Bukhari bada eta ngamimitian itu Imam Bukhari bi kitabis salati kana kitab salat ngamimitian ala Muhammad bin Hasani ka Imam Muhammad bin Hasan Pakola terasa ngadaw itu Imam Muhammad bin Hasan lahu ka itu Imam Bukhari idhab gana lapad idhab kudu indit anjeun wa ta'alam jeung kudu ngaji anjeun ilmu hadis kana ilmu hadis lama roa dina mangsa ningali itu Imam Muhammad bin Hasan annadzalikal ilmi kana annadzalikal ilma kana yang saya sunah itu ilmu al yaku eta leuwih layak bi tabihi kana tabiatna itu Imam Bukhari gitu watola bajeng nyupri itu Imam Bukhari ilmu hadis kana ilmu hadis pasoro traswe jadi itu Imam Bukhari fihi dina itu hadis muqaddaman eta jadi pemimpin jadi terdepan ala jami'i a'immatil hadisi ngelehkeun ka sakabeh pirang-pirang imam hadis jadi pemimpin ka sakabeh imam-imam hadis yang bagi jeung peryogi li talibi ilmi pikeun jalma anu nyupri ilmu naon ala yajli sayan ulah calik itu si talibul ilmi qoriban barianan anu caket minal ustadi ti guru indah sabki dina nalika ngaji bi ghairi daruratin kalawan teu aya kamadaratan bal yang bagi balik ta peryogi naon ayyakuna yen bukti bainahu eta tetep antarana itu si talibul ilmi wa bainal ustadi jeung antarana kitab naon qadrul qausi saukuran gondewa
Fa innahu gondewa para gimana nih nya. Fa innahu da saestuna itu kaos aqrabu eta leuwih ngadeukeutkeun ila ta'zimi kana ngagungkeun. Yang bagi jeung peryogi li tolibil ilmi pikeun jalma anu nyupri ilmu naon ayah tarizayan ngarak saitu si tolibul ilmi anil ahlaki tina pirang-pirang ahlak adzamimati anu dicawad. Fa inada saestuna itu ahlaki dzamimah kilabun eta pirang-pirang kilabun eta anjing maknawiyatun anu bangsa maknawi. Wa qad qala bari nyatana tos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhul kana apa la tadhul mual asub saal malaikatu malaikat baitan kahiji imah fihi anu eta tetep di itu imah suratun ari aya gambar au kalbun atawa aya anjing. Wa inna ma yata'alamu jeung pastina ngaji saha al insanu manusa biwasitatil malaki ku perantarana malaikat. Wal ahlaquz zamimatu jeung ari ahlak anu dicawad tu'rafu eta bisa dikanyahokeun itu ahlaquz zamimah fi kitabil ahlaki dina kitab ahlak. Wa kitabuna jeung ari kitab urang sadayana hadza anu ieu layah tamilu eta henteu mikul henteu mawa itu kitabuna bayanah kana penjelasanana itu ahlaquz zamimah. Khususon kalawan khusus ane takaburit tina masalah takabur. Kira dicarioskeun naon al ilmu lapad al ilmu ari ilmu teh harbun eta jadi naon musuh gitu nya lil makani lil mutali pikeun jalma anu gumede kasaili bari teu beda sapertikeun caah harbun eta jadi musuh lil makani pikeun tempat al ali anu luhur. Wakila jeung dicarioskeun naon bijidin lapad bijadin kunasib la bijiddi bijidin eta tetep kunasib la bijidin lain ku sungguh-sungguh kullu mujdin ari saban-saban keagungan teh kunasib lain ku sungguh-sungguh. Pahal jadun tuluinaha ari nasib bila jiddin kalawan teu sungguh-sungguh bi mujdin eta anu kapanggih gitu. Pakam abdin damang pirang-pirang abid yakumu eta ngadeg itu abid makomahurin dina tempatna jalma merdeka itu. Ongko abid tapi mulia gitu. Wakam hurin jeung mang pirang-pirang jalma merdeka yakumu eta ngadeg itu hurin tu jalma merdeka makom abdin dina tempat abid ongkoh merdeka itu tapi hina gitu. Paslun ari eta hiji pasal pil jiddi eta dina netelakeun paslun ari eta hiji pasal pil jiddi dina masalah sungguh-sungguh wal muwadzabati jeung masalah dawam langgeng wal himmati jeung masalah himmah semangat kahayang anu gede gitu. Himmah teh kahayang anu gede himmati jeung kahayang anu gede. Sumala budatului misti minal jiddi tina sungguh-sungguh wal muwadzabati jeung dawam langgeng wal mulazamati jeung tegas nama langgeng li tolibil ilmi pikeun jalma nu nyupri ilmu wa ilaihi jeung netepan kana itu kamistian al isyaratu ari aya isyarah penunjuk bil Qur'ani dina Qur'an qauluhu nya eta dawuhan Gusti Allah taala bari nyata ngajelas Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waladzina jeung ari aranu jalma-jalma jahadu anu sungguh-sungguh ieu ladzina fina dina urusan kuring lanahdiyanna tah yakin nuduhkeun saestuna kami hum ka itu ladzina subulana kana pirang-pirang jalan kami.